Pada nambah yang bahas salah sebiasanya nyata dengan Allah di Al-Quran tadi pada posisi yang berhati diciptakan Gusti Allah lingkup orang nyata jin jeung manusia diciptakan jin jeung manusia ini kudu ibadah ke Gusti Allah. Lamun urang rumasa jadi manusia wayahna dengan teh perintah Allah nyata kudu ibadah. Ari ibadah teh naon nyata sesuai keterangan ibadah teh nyata wa huwa fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'iman li rabbihi. Ibadah teh nyata pada malah mukallaf geus akil balik nyata geus kaperti hukum salah wayah atuh teu bila mana geus kadinya nisa kudu urang turut karena perintahan Gusti Allah disebutkeun ibadah. Jeung heula karena hawa nafsu na nyaeta karena rek ngagungkeun ka Gusti Allah talakuman ibadah. We deui disebutkeun ibadah teh wa huwa fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'diman li rabbih. Geuning geusina mah rek ngagungkeun ka Gusti Allah teh kudu pada heula aya heula karena hawa nafsu anu aya dina diri. Insyaallah waktu luar biasa ibadah karena hawa nafsu anu aya dina diri kadituna insyaallah biasa ibadah kagungkeun ka Gusti Allah.